saparantosna ieu Dursasana kao ngajengkang atuh ieu Bang Yuda langsung kakaraton deui naroskeun deui ka Suyudana sareng Duyurdana. Tapi waktu harita Suyudana nyingcat duka kamana sareng Duyurdana. Nah kamarana ieu makhluk kapan? Boa-boa ieu. Kuaing diteangan sanajan lumpat ka mana-mana oge. Lirpen. Barang nuju ieu Bang Yuda ngadeg. Ieu Citrayuda langsung ngedongkapan ieu Bang Yuda. Saha maneh? Rek naon siap lumpah ka dieu goblok. Na sada nyaho aing keur babok. Dulu merewengan kaing sia saha ieu. Tobat. Boa-boa ieu jelema keur mabok. Saha sampean? Bising sia teh nyaho kaing aing Citrayuda. Citrayuda. Orang kaya. Orang kaya. Lamun ieu dilawanan moal teh kos nu gelo kabawa kaula gelo langsung wae ieu Bang Yuda ngejat ti payuneun ieu Citrayuda pamit aing kuliah kabawa edan ku sia kitu wae. Si kurang ajar kalau mantok sieun ku aing. Ku aing sieun goblok. Ieu Citrayuda bari dadalik degan udag-udag ieu Bang Yuda. Atuh lepat ieu udagna kalakarna tihang karaton ngajedak ieu tarang langsung ngabenul. Coba kada naon ieu aing ge jedak aduh si kurang ajar ka lupa sieun ku aing tuna lampah eta kacarios ieu Semar Badranaya sareng ieu Dawala nuju ngaringkuk kapulsan margi disirep ku Dirgahayu barang nuju tinggal oleh prak nuju Barobo ti luhur langit aya cahaya gilang gumilang caras sumirat nur cahaya gilang gumilang nur cahaya gilang gumilang cahaya yang okipati jagat mata pramurida Kakang Semar gerak gugah kakang sakidung meduk sakedap nyatai Kakang Semar Badranaya sareng Dawala langsung lugai sapada harita. Aduh, bapak ieu di mana? Bapak ieu aya naon? Anak ka mana si Aka bapak ieu kunaon ieu bapak? Aduh.
nah kamana jelema nu jangkung gede deui kamana eta jelema jangkung gede bapak aduh aya anak jang buah diculik si cepot itu naon anu cahaya meni serab kitu buah sia dawala dulur sia Kakang Semar kunaon anjeun bet sarewai Kakang Semar Badranaya kaula teh disirap ku si Dirgahayu dugi ka poho kana purwadaksi kaula ye poho jeung ka mana si cepot tenang Kakang Semar ku kaula si cepot geus dirobah geus diedit ku kaula sagala rupana diedit aduh aya anak jang amuing anaki si Astra jinga eueuh mana urang disirep ti bika kapulesan kieu tobat Gusti nu Agung hampura ya Allah hampura